Sadewa parantos aya dina kareta nyata pane mentangkeun panah anu ngawitan margi laharna dina perang Bratayuda sateat sana para prajurit silih petik pati segala nyawa silih cabut umur aya tangara nyaeta kawajiban senopati kahiji pikeun mentangkeun panah ka awang-awang mangkehing bakadit samut dening pihak musuh itu dingawitanana ieu perang Bratayuda aturaden Sadewa dina kareta sareng kusirna ngaluarkeun pusakana ngaluarkeun panahna nyata bade mentangkeun panah ngawitan sangkone sangkune gerak tampanan ieu panah ti kaula anjeun salaku pamangujurit tina negara Astina Senopati kahiji anu perlu nyamut panah ti kaula anjeun bakal katempo dina waktu ayeuna kalisikan kabiadaban anjeun sangkune aduh Sadewa ampir lali kana wawadina ingkang ngeyang aduh Gusti sanajan geuleuh ge ulah dikedakeun aya hate mah geuleuh nanging ulah dikedakeun hampura sangkune da bohongan beureun kitu turuna geura pentangkeun Sadewa geura pentangan geura pala geus beurang ieu Sadewa geus beurang anak Raden Sadewa ngabar pusakanya ngabar panahna sangkuni geura tampanan ieu panah ti kaula dina manahna bari nyebat jenengan anu kagungan ieu Sadewa ngawitan manahna kalayan nyebat anu kagungan kaula saraya siap siaganya tepada nyamut panah ti Sadewa alam ta'ala nyaho keur dijurukeunana ai nyaho keur bolona budak bau panglai kieu budak bau jari nyao krek ngalawan aing geus bolongkotan kieu fisik anjeun menang tapi teori jeung politik aing anu boga Sadewa saluhur-luhur nage tak-tak moal ngaluhuran sirah sanajan fisik anjeun ngapoe latihan sanajan fisik anjeun ngapoe nanaonan kaituna nepi ka mentang-mentangkeun panah latihan jeung sajabana tapi urusan politik jeung teori aing nu bakal meunang ilmu anu aya di kolot mah hei sangkuni geura pentangkeun eta panah sangkuni sok Sadewa ieu bawah ke kaula Arya sangkuninya tementangkeun panah nyamut panahna Sadewa
sangkuning pelesat kawan-kawan. Iya. Ditinggali kusadaya para prajurit paringan tosan diaduna ipanan. Diawang-awang anak sangkunilan panasat dewa diadu. Nimulkeun guludug runtuyan gledeg rentetan. Bumi gonjang ganjing langit klap-klap katendir maisa gandrung. Perang Bratayuda dikawitan disaksi ku para sangat juata palumanten bayarobaya di sawarga Maniloka. Guru kayaanana dina bangsa diadu. Di pihak Kurawa jeung Panawa ngaguru majeng ka tengah-tengah medan Danalaga. Jeung nanyakeun teu pihak mana sebelguk tina baju ge geus beda. Tina baju ge geus beda rombongan. Aing mamake saragam siapa henteu. Urang ngajar mana ti pihak Panawa? Bener, di potaran aing. Sarua aing rek modaran sia. Memangna aing ka dieu rek dagang. Urang ngajar sia. Ya, dengekeun ku maneh sia. Sakaran. Naon? Ngaran maneh saha? Sia terek perang atau rek insus? Perang nanyakeun ngaran. Ya, bisi maneh paeh aing gampang nyalamarkeunana. Gampang aing nyalamarkeunana. Belah ditu sia sok aja sok. Jumri. Waduh, aya tentara ngaranna Jumri. Lalu satu tentara mah Anton, Peri, Ronald, Farhan, naon sia Jumri. Nah, sia kebatur goreng aing ngaran maneh alus. Saha Uju. Halus kena Jumri kemo si jeung Uju mah. Aduh teuing modar wae sok awas ya. Wes. Yo, kumaha mun keuna sia. Kata teh bedog beluguk. Ai sia teh diwara ku bapak sia. Tapi gitu-gitu lah kumaha ka keureun. Sia teh apa ieu teh perang. Perang sia teh talangas sia teh. Kabila-bila teuing sia teh. Kabila-bila teh repodaran aing. Dina perang maka kabeh jadi algojo. Teu sia. Aing mah alpukat teh algojo. Dia mau maju wah. Iya, wah.
Sabeheungna dipencit wae. Oh, ngarasa sia Uju. Ayo di dia ya nami Uju. Uju di dia macing panjang Yuswa. Amin. Ageng rezekina. Amin amin. Amin. Ieu mah bedan perang. Bodog aing teh silenyap. Bodog aing teh atuh. Menang ngasah 3 bulan. Eureun-eureun aing menang ngasah 3 bulan nepi ka beak. Ieu mah meulin nu anyar. Coba heula mah beak. Bodog aing teh atuh ti pasir jamu ieu. Wah, maju sia ku aing hayang nyaho. Sakurajar aing ti urang aslina modar sia urang ajar hutang pati di bara pati hutang urang di bara urang modar sia menang hari ini nih Astagfirullahaladzim babaturan aing Kang Uju Kang Uju gugur teuing Kang Uju. Mudah-mudahan Kang Uju cing ditampi di sisi Allah Kang Uju. Teuing Kang Uju tenang, cing sabar. Jadi pahlawan Kang Uju. Mudah-mudahan cing sabar di akhirat. Aing sabar mudah-mudahan di balik. Nah gitu atuh, cing teleting aing ngomong teh. Tapi kak itu udah Mang Uju, mudah-mudahan cing tenang di akhirat Mang Uju. Pamajikan mah tenang dikawin ku aing. Tenang Mang Uju. Aduh, pamajikan udah geulis euy. Beres Uju lah. Ya. Hayangnya homat bisa keren. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti, ieu bangkai jelema nepi ka kieu-kieuna. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti, ya Allah. Bangkai jelema mah geus kieu geus hargaanna deui nya. Hargaan kene bangkai pada di pasar. Ya, Kang. Bisa dibeli, bisa didahar. Sing goreng jang kumaha Kang anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan nya tapi manusia majaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir nya melak hade buah hade melak goreng buah goreng buahna ge goreng pasti tapi ketang maraneh mah bagja kumaha paeh dina pangperangan loh alatan ngabela negara jeung bangsa bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna oge mati fisabilillah mati syahid jeung tibatan urang ayeuna paeh dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur pan disebutna ge mati konyol sing horengnya jelema mah jasana deui jasana Kang tah kade deui kumaha bela negara jeung bangsa teh tak kieu ge teh ngabuktikeun yen ngarebut kemerdekaan teu lain gampang nya heeh sok aya ngaranan deui teh euy nya sok aya papanama aya papanama Kopra Jumri lahirna Kemis beun Jumaah hari Jumri. Iya.
seresan ujuk udah teuing nya da keren ke negarana mah ieu teh pahlawan luanana ge boh ti Kurawa boh ti Panyawa nya mata ulah goreng sangka nya nya da ieu teh gara-gara perbedaan jadi masalah teh ieu kurang ieu yang maka da teu hade kieu da dewek ti teh 30 cm teh kudu dibersihan ieu teh mayit-mayit teh dieu dikuburkeun urang dikuburkeun kana kuburan massal dari kieu nya mah Kang hade jadinya doh eta hiji deui kamanakeun Kang anu mana eta ieu nu ieu nya tah nu ieu mah urang asupkeun deui kana kotak sia mangeunah kakara datang jeung ngeusan we aing melilak keneh karena datang sia mah jeung ngeusan gajihan we sia mah aing melilak keneh nepi ka subuh udah bina teh gaweana teh kitu we unggul sabaya mana jeung si Doni Orang sepeda si Roni yang Kang tah ieu teh nemongkeun kumaha yen ngarebut kamerdekaan teh ieu naon dina naraga naon ieu teh milangkala hari ulang tahun Republik Indonesia anu ke-72 laras da ieu teh nemongkeun deuleu kumaha Kang yen ieu nagara merdeka lain menang pamere ti kaum penjajah sanes lain hadiah ti nu ngajajah lain warisan ti nu ngaranyah laras tapi hasil berjuang karuhun urang baheula nya Kang hasil tarung tutumpuran ladang perang bebeakan laras toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kamerdekaan nagara jeung bangsa nya Kang taya kamelang taya karingrang teu hon sewang teu semelang henteu ikhlas jadi cikal bugang laras jajang nya Kang ngababengkang ngababatang ngacengkang di medan perang goh hasil nyukrih kuyang getih hey laras pahit getir sedih perih kalah lara sangsara tungara balangsa kasiksa doh laras demi ngabela ibu pertiwi demi ajen lemah cai lali rabi tega pati hilang harta hilang bana doh sanajan wujud hatu jasad cacat laras tongong potong ngajolopong dada sempa ngaburingkal leungeun semplak karit tak tukur rampung suku buntung gulang-guling ngaligincing puput umur paragat nyawa doh ikhlas lain populasan ridho lain bobodohan rela istuning bibilasan ikhlas rela sangkan nu ngajajah ingkah sangkan nu ngaranjah musnah tujuan kemerdekaan warisan pikeun turunan laras lungsuran gesan rundayan sangkan nyandang kabagjaan ngalaman kemerdekaan laras tuh tingali naon Kang cirina tutungul anu parantul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sadayana nyata pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji doh ka ieu karya nu nyata nyaeta di lapang bola Lebak Muncang desa Lebak Muncang kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung nya nyaeta ku alpukahna Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disingkat Kominfo laras nya nya dina rangga mieling hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-72 nya laras luar biasa nyaeta Indonesia kerja bersama nya lamun di Kabupaten Bandung mah nyaeta sabi lulungan tuh deuleu haturan atuh ka Bapak Haji Dadang Muhammad Nasir Bupati Bandung atuh tadi kasumpingan di DPR RI Ibu Rahel Mariam di Komisi Hiji DPR RI laras nya mending nurup cupu keur magelis dama pinter mudah-mudahan cing panjang jabatanana ngadoa nya laras alhamdulillah atuh Ibu Imas Mas Sopah Ibu Kades Lebak Muncang nuhun Ibu Sri Kandi nawe sugan mah Ibu aduh bagja Ibu Kades luar biasa jalan ka dieu meuni laleucir Ibu
nyata ieu karya nu nyata jeung karya nu terpuji teh dina geus sia kemerdekaan teh lain ngangkat senjata wungkul. Aneh. Dina kemerdekaan teh ayeuna mah micin runtah dina tempatna ge eta geus berjuang di alam merdeka. Nya luar biasa nuhun ibu kades. Mudah-mudahan ibu kades cing panjang jabatanana, panjang yuswana, ageng milikna, ageng rezekina. Lamun gede rezeki memberen nanggap deui Mang Cepot ka dieu. Amin akang, mudah-mudahan. Nya tadi ge pamparantos janji ti Kominfo tahun payun bade nabeuh wayang deui. Ya eta mah sahawe dalangna bebas. Seueur. Da seueur dalang teh teu. Laras Kang. Nya Nya. atuh Bapak Haji Juherman SHMM Camat Ciwidey. Aya. Bapak Somana Suteja Suryandi SPD MSI Ketua BPD. Laras. Aya. Bapak Haji MT Batu Kasur. Aya. Sumping. Bapak Caming Rijing Majalaya. Nya. Kang Asep Bayu. Kang Anton Sobat Yayan dulu ka dieu. Aya, orang dia. Urang dieu manehna mah. Nya. Sareng bojona jeung putra-putrana Sabonoroyo. Sabono royot ka dieu. Bapak Haji Rosad atuh di Bojong Barat Purwakarta. Wilujeng. Bapak Haji Cacuk Di Garut. di Garut dulu ka dieu. Aduh, Sumping. Sumping Banar Bako. Waduh, Bos Bako. Bos Bako Bapak Haji Cacuk Laras. di Kadungora. Wilujeng Sumping Bapak Haji Cacuk PWG Garut. Mewah Apih Dedi Kang Indra Kusuma, Kang Sugeng Suherman, Kang Guru Rida, atuh ti Mata Kalong Mang Ei aya. Abah Leutik. Abah Leutik. Nya jeung Abah Gede. Siar Atuh ti anggota RAPI. Ai RAPI teh Radio Antar Penduduk Indonesia. Tarapi oge ieu teh nginukna mah ka Kominfo ieu teh. Nya. Da ieu ge ye cucungik dalang di Ketua RAPI Kabupaten Bandung ieu. Dia si Dadan. Ketua RAPI Kabupaten Bandung. Ciwidey mah lamun teu salah teh lokal 3 ieu teh. Nya alhamdulillah deuleu aya Abah Doma deuleu. Nya Bawa Ancrong Mang Aji Aki Gaul Abah Doma Asep Junior. Wah loba deuleu dulur-dulur uing. Ngaleut. Bapak Edi anggota Kapolsek Ciwidey. Beres tukang off-road di Teti Batara. Rek miluan aing mah jadi tukang off-road aing mah Tukang naik ke gunung. tukang naik ka gunung. Heeh. Ngiring ke Patuha ge ah. Bapak Tutun oge aya. Nya atuh ieu teh disiarkeun di RRI Radio Republik Indonesia Bandung. Nya wilujeng kanu ngadangukeun apunten tina samudaya kalepatan ageng semua wonten alit. Oge pidoana ti sadayana. Naon Kang? Kaum dangu dina radio oge anu nonton di dieu. Maka Kang. Diwireh dina bulan September kaping 18 September rombongan Putra Giri Harjatilu bade mios nyaeta nampi uleman ti luar negeri nyaeta kanggo ngiringan festival wayang sedunia nyaeta di Sarlepir Perancis. Wilujeng Kang. Sukses. Setengah bulan di ditu teh ngilu festival wayang sedunia Rombongan. di Indonesia ngan hiji-hijina nu dionang cucungik si Dadan. Sarombongan Kang. Sarombongan nya nedapi doana we nya ka sadayana nya da ngangkat ngaran Indonesia itu dulu Laras. di 5 benua kebeneran dewet ngaitu ngilu dulu Nya wilujeng. aya nu ngarojong Bapak Bupati ge ngiring ngarojong Laras. Bapak Bupati mudah-mudahan Bapak Bupati oge ngiring ngarojong alhamdulillah nuhun Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Nasir Nuhun nya cenah saacan ka itu tetepungan heula we Bapak cenah kitu. Ya ka dieu urang ngariung heula. Urang ngariung bilih Ibu Imas bade nyecep. Aduh. Tangga gitu. Ini bade ngongkosan. Garido bilih bade ngongkosan bajigur. Heeh di Perancis mah eueuh. Heeh. Nikmat Kang. Ibu Rahel atuh bade bilih mana ieu baneun. Bakalan. Bade masihan sapeda ka Perancis. Capek atuh. Kabayang aing naik sapeda ka Perancis. Kumaha Kang? Ngaboseh ti dieu ka Perancis datang ka itu suku tinggal sajeungkan.
Heeh. gitu. Jajang. Ya. Heeh. Segitu we Kang nya. Daras dulu jangan. Hah? Mudah-mudahan urang dieu nya sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Heeh, bagi jang Kang. perang gitu dulu euy. Oh, nya Kang. Pidoana ti sararea dulu. Dulu jang Kang kade. Hah? Nya kade hati-hati. Hah? Aing kajampe-jampe ngurek ku aing di kaluarkeun dulu. Nya kudu atuh keur. Heeh, keur kieu mah. Jaket kanel. Duh, meh naon tah? Hah? Meh naon? Meh haneut teh tiris. Enggak teh meh teuteurang ku panah. Aduh, Gusti Nu Agung Ciwidey teh meh tiris Nya nya. tiris geuning Ciwidey. Heeh, atuh ka Mang Engkos di RRI. Heeh. Nuhun Mang Kos. Nya tos lami teu penak ieu sareng Mang Kos. Penak di kieuna terang teh di RRI we wungkul. Ya suantena we. Tuan tena wungkul ana penak di kieuna. Disangka Mang Kos teh geus kolot. Ya Kang. Alhamdulillah. Ada jang tong tarep teuing. Syah. Senduri ka kolot. Bapak. Saja. Bapak Kang. Tong harap teuing jang. Diam. Ya kolot mah. Aku lagi berjuang. Waduh. Jangan sekali-kali mengganggu terhadap aku yang sedang menggebu-gebu Aduh. untuk berjuang di waktu ayeuna. Semangat berjuang, bikin kemerdekaan aku. Harus. Hidup negara Indonesia. Tuh, aing mah kana bisa di Indonesia deui. Bisa aya panah nu nyasar deui jang. Hati-hati naon teh Akang Oh, udah panah teh linglung, Rek ngejeng nyasar. bisi. Allah, anjir. Astagfirullahaladzim. Betul. Alah, panah penyebrut gitu euy. Alah, tinggali euy hulu aing aya keneh. Aya eta Ah, alhamdulillah ya lo. Alah, untung aya keneh dulu. Hah? kita nyada Akang. Lain naon tuh si kejadian. Kejadian kumaha di Akang. Poe kamari perang Bratayuda aya nini lalajo hareup teuing. Mata Kapentang kubana kulenceng teh sirahna ngagulutuk. amuing. Nepi ka gugulutukan sirahna balik ke nini teh ka imah. Pika kituna. Kacai geus diangir geus naon. Bos ka kamar barang rek nyisiran sirah eueuh. Kocak maut. Aing yang diangir segala. Aduh, kejeng diangir segala rupa. Ayo diangir naon atuh? Alah. Ulah, syah. Duh, eta kade Akang. Temiluan aing mah teu. Anjir, panah nepi ka nancep ieu dulu. Gecep Akang. Heuh, Ditasakan kena batu eta. mana batu? Eta kana. Deuleu ku sia belenggu gebong. Batu di mana sih teh? Batu api. Potong nipu kan lalajo teh gebong tuh. Teu api-api Ah, na. teu aya mah zaman transparan. Teu. Tengah dukung. Ah, teu ngadukung mah nih. Dewek mereka dukung Ibu Rahel. Beres. Heeh. Gebog itu mah diberi HP. Heeh. Naon Akang? Aduh, mak tadi diberi HP aing ceyan. Mak Aduh, mak 70 lah pun tadi mah nya. Udah berjuang mangge ngan mah kabayang gitu mak pan ayeuna mah loba di selfie nih. Doh. Duh, mak geus ini selfie nih. Bari letah dilelkeun sakidik. Aduh, ini nya teh selfie. Aduh. Nya make status nya. Balik ka imah teh jual BBM mana sih mah. Aduh. Alah. Alah. Ya Allah, ya Rabbi rupa-rupanya. Alah, ya padu. Ayo bina merek miluan dari teh proklamasi euy. Oh. Ada anu salah proklamasi satu ketuhanan. Halo, Pak Akbar. Ada sakno teh Akang. Bukades mereka dia. Alah, Bukades. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bukades teu kedah Bukades. Ah, bu ulah bu ai seutik malah. Alah, ibu naon itu ibu teh? Ada bisi kapana. Bu, aduh, alhamdulillah ibu. Ibu, aduh.
nya duh meni subur ibu. Kang Cepot damang. Alhamdulillah ibu, ibu damang. Alhamdulillah. Aduh alhamdulillah ibu. Aduh aduh. Eta Kang Cepot asa beuki kasep. Naksir ka Akang Brento. Naksir. Tong gua tong gitu bulah. Tong. Abi mah jaminan isinan. Nya abi masuk leubeung Yuni Bu. Nah ibu gitu make singa gitu. Aduh, baktos ke bapak ibu. Insya Allah didugikeun. Oh didugikeun. Tapi Kang Cepot ditinggal-tinggal teh asa beuki tegep. Oi, ya gua atuh. Artis atuh Bu, apa nan Cepot mah artis. Ya alhamdulillah ibu. Ibu luar biasa pangwangunan di dieu ibu. Ibu saurna bade ngadama naon lapang bola. Cita-cita para sepuh karuhun di dieu ayeuna terrealisasi laksana ku ibu wilujeng ibu kaprok kanggo ibu kades. Amin, hatur nuhun Kang Cepot. Mohon Bu. Sesuai tema proklamasi kemerdekaan Indonesia kerja bersama. Mohon. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu. Dirgahayu bangsaku. Bangsaku dirgahayu. Jayalah Lebak Muncang. Iya. Tadi ibu pantun, abi biasa pantun. Bu, tadi ibu pantun apa nen? Tadi ibu pantun kumaha? Kacikarancang ngalamuncang. Hartosna Dibawa ke Cisantan. mohon. Lebak Muncang anu urang Mohon. tetap jaya salala. Asik. Abi ge bade pantun kanggo ibu. Balas Kang. Balas. Ikan hiu ngadahar muncang. Alep hiu urang pasir muncang. Lebak muncang. Ya ibu biasa ikan hiu ngadahar hui. Naon Kang? Ngon hitut teh jeung itu. Darwi. Aduh, ikan hiu ngange emas. Naon? Alep hiu ibu imas. Aduh, mangga ibu. Bulan Imas teh aya hartosna. imas teh naon? Idaman masyarakat. Asik. Aduh, aya hiji deui imas teh. Naon, Kang? Idaman Mas Cepot. Moal lele. Mangga ibu, mangga. Sakit tuh. Hantu beri amplop. Alah, jajak kalau huyul kasiran. Nuhun ibu, nuhun. Nuhun, tadi amplopan gede. Alhamdulillah ibu, cing panjang yuswa, panjang jabatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nyawer Akang. Oh, ibu kades nyawer deh. Aing nepi ka hayang amplop. Camat cicing. Tuh, Pak Camat tuh dianggap beureuy. Ya teh abi bentar lagi gituan. Letik mah. Hai atuh. Ah, Oke. naon? Oh, aya teh kitu mah gugah ya. Duh, ningali kana beureum gara rugah duh. Jang. Pedoana aing meniluan perang deui euy. Ayo deui euy. Da burit deui teh. Barek berjuang aing bebeakan sabab juragan Bima teh ngalawan Dursasana. Ya Akang. Dursasana teh mawa pasukan buta-buta deuleu. Burat ilawan teh. Bantuan bedewenya siap lah nya. Itu kayanana di Medan Danalaga, di Tegal Kurusetra. Seueur para prajurit poti pihak Manawa poti pihak Kurawa anu paragat nyawana silih petik pati silala nyawa di Tegal Kurusetra. Atuh ya anu bakal ngalawan Padma Negara nyaeta di negara Bata Merah Kakasiha udak sategal ngangkir sedanten ulah dia bala tam-tam hangkut buta. Hei, para denawa, ulah, ayo kumpul-kumpul orang kepung wakul buaya wangap.
nyata si Bima Saparakaja. Hingga. Mangga kula. Uing milu. Hah? Uing milu. Ayo. Asik. Ayo batur, mangga. Ari kurunyung teh baku segala di garok. Ayep. Nya mangayep tuh. Jeung ngumpul jeung muruluk gitu. Ngentret deui. Mun urang mamani muruluk tuh. Dararamang sadayana. Aya pangesto ulah. Hah? Aya pangesto. Nuhun Ari Damang mah. Dupi salira kumaha damang. Cetak. Bade angkat ka mana ieu teh? Apanan bade perang. Oh, rek ngiring berjuang. Ngiring bejoang. Beres. Tadi dia merenang orang balas budi teh. Nya atuh. Ya, Leres kada. kudu jadi contoh nu matak urang kudu neuneun kahadean ka batu. Udah ieu ulah. Dari jelema numpang hade-hade nanti nyaeta jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan anu liar. Leres eta. Buktina ayeuna Kurawa kusabab geus menyeunneun kahadean ka nagara kaula. Atuh kaula ge cilik putih celak herang ulang tarimana ge. Leres. Sanajan kaituna bakal ngaleupaskeun nyawa neuda di pangperangan makabeh ge bakal jadi algojo. Leres. Teu dipaehan maehan Bakal maehan. ya. Leres. Tapi geningan kulantaran kapiheulaan nya eta ku ngarasa hutang budi teuring rang. Ridho. Nya ridho Nya. nu mata kudu neuneun kahadean ka batur ge kitu tah. Aya buktosna. Da bakal aya hasilna bakal aya balitunganana. Leres. Nya Nya. heeh. Melak hade buah hade melak goreng eta buah goreng. Nya eta geuninganna. Kita geninganan goreng. Aduh. Alah. Ngajak-jageun awak heula ah, Sok inya. menyegarkan suasana supaya fit awak aing ye. Nya. Dina perang tepan bejana ngalawan si Bima lin. Oh, leres. Wah, si Bima teh jangkung gede. Leres. Heeh. Tapi da kangarana ge jelema sanajan jangkung gede ge angere ngalebokna mah sangu. Nya. Lamun geus ngalebok asma teh kakana sieun. Kudu sieun. Ai sangu keneh wah ku aing. Awana. Sing hareupan ku aing. Nya. Kaul ah. Doh. Heeh. Nya kedah atuh. Khusus kanggo Ibu Kades, Oh. Ibu Imas, Nya. oke Bapak Haji Cacuk di Garut, Aya. Ieu. Bapak Haji Rosad, Sumping. PWG sadayana, kanggo Ibu Rahel Maryam, Leres. nya kanggo PWG atuh enjing ulang tahun Wilujeng. Di Purwakarta. Enjing magelaran di Purwakarta nyaeta dina acara ulang tahun pamiarta wayang golek sadunia. Ai PWG teh nyaeta disingkat teh pamiarta waigol. Singkatan deui wae atuh waigol. Wayang golek begitu.
Kalimat tahun 5 tahun wayaku ieu teh nya. EWG. Aturan ka kaum dangu anu mulia anu aya dina radio RRI Bandung. Ya, leres. Tisuklakna tisiklukna wilujeng manco asadayana da di hiji-hiji moal ieu. Ya. Wilujeng ngadangu kenek asadayana nya. Leres. Isinenan ku Ibu Mama Hayati Ya. sareng Ibu Lilis Jin Jinawi. dan Jun Jinawi. Ayo Mangga. awak. Alah dicekak. Ada eta salah waktu ya. Melusisi sabadara kapirai siang Batu katis. Kunaon abah? Kunaon? Batuk. Oh batuk apa? Ulah lo bating udud atuh abah. Itu abah mau udut mah sebatang we jang tara loba-loba. Bako teh haji cacuk salinting tara sagepok langsung. Dugan ngarokok abah sabungkus sakalikeun teu hiji-hiji we tara loba. Maksud abah, maksud abdi teh abah naulah lo bating ngarokok abah. Bisa meureun. Mun bisa mah abah teh eureun ngarokok teh. Abah ge geus eureun meuli mah. Menta we terus. Tah kitu abah setuju bener bang. Teu kumaha maneh we. Abah, Naon? teh ka mana abah? Bade ka mana abah? Deuk ngungsi. Fungsi ka mana abah? Apana ieu teh perang. Tata lepek budak. Ngungsi apaan abah terek ngungsi ayeuna teh pan ieu teh perang. Ari naha abah batur teh bet parang teh kunaon sih bah? Euy, masalah nama teh nyaho. Cing apa atuh tanyakeun? Kudu apa lalakon abah teh dimimitina ieu teh perang Bratayuda abah. Perang Jayawinangun antara Pandawa jeung Kurawa ieu teh abah kudu apa? Hari Pandawa teh 5. 5 saha wae? Yudhistira, Bima, Arjuna, Upin jeung Ipin. Ye, Nakula jeung Sadewa. Ada eta ge kemar sarua. Beda beda ngaranna. Tah eta Nakula jeung Sadewa, ai Kurawa mah aya 100. Kurawa teh 100. Nya Saha hiji-hijina? Duryudana, Duryudana, Dursasana, Dursasana, Jayawikata, Jayawikata 3 tuluy, Citrayuda, 4, Citraksi, 5, Partoparno, 6. Ahmad Albar. Eta lagu penyanyi. Ya, Kalau batai abah bingung gitu ya, abah tong ditanya ada 100 abah wayang lagi eueuh. kumaha sia we. Ya abah teh. Ai maneh nyaho ti mana? Ya atuh abah da abdi masuk lalajo wayang abah. Lalajo wayang.
nya dalangna saha we abdi mah dilalajoanan abah tara nya abdi mah kunclo saha nu ngadalang abdi mah ngiring ini nya cicing abah nuhun langsung apa ari sima ka mana bah ari sima ka mana apaan inung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum baru karena setrum teh pais belut diletak ku inung sian kecegang maot apa maot ari maot teh naon bah abong bebenyit abong kolot ari maot inung maneh teh dicana ku Allah. oh jadi Allah bogohon ka sih Yes, ya abong bebenyit nya bajahan atuh nya Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana kakasihna teh Allah. oh gitu bah Heeh. kurang kalong atuh yeuh bah Rek naon kalau kurang nepangan sima ih nitah modar ka aing. bah Naon sayang di baju abah tong borosia aing ge teu di baju. lain naon ujang teh tiris abah keur mah angin ngagelepung tapi teh di baju ujang teh bisa hapus angin abah Keukeun tenang ge pan aya duit teh ti ibu lurah tadi. Beulikeun kana baju. da lain ku abdi duit mah abah Usaha ku si dadan tenang kitu sia ka dalam teh. oh dihapuskeun kana sakuna abah nya karerek kujurupan non abah sugan becrek ka abdi dan teu Gitu. nya Kadudungan si cilok teh. abah Naon yang disunatan abah